Tilu alat tradisional nu fungsina geus kaganti. Nomor tilu bahkan geus teu dipake deui. Baheula fungsi alat ieu teh sabenerna mah penting pisan, bahkan saking pentingna hampir setiap warga wajib boga. Anu kahiji, hihit atawa kipas awi. Hihit teh fungsina nyaeta pikeun ngakeul. Leuwih tepatna mah pikeun ngalahaseup sangu panas anu karek dijait. Anu kadua, iteuk atawa tongkat. Baheula fungsi iteuk teh lain ukur dipake ku nu rek ka gunung ngungkul, tapi biasa dipake ku jalma anu tos sepuh. Oge sok dipake ku nu ngora pikeun milihan jalan tincakeun, jeung jaga-jaga tina sato sarupaning oray jeung kakayon nu sok ngahalangan jalan piliwateun. Anu katilu, kohkol atawa pentungan. Kohkol nyaeta alat nu fungsina keur mere tanggara atawa tanda yen di lembur teh nuju aya bahla atawa ngarandapan tunggara. Boa aya karaman, kasusah atawa kajadian lain nu matak geger salalembur. Tah di lembur simkuring mah tos teu aya pisan kohkol teh. Kumaha di lembur para wargi masih aya keneh teu kohkol? Lajeng alat tradisional naon wae nu tos kagentos di tempat para wargi? Mangga ditulis di kolom komentar urang bahas babarengan. Hatur nuhun sampurasun.